sebat asma Gustina, nambah kayakinana pani dibacakeun ayat-ayatna. Ka Allah Ta'ala tawakal kana dirina, nareksa kana sholatna, ngainpakeun sabagian tina rizkina. Ngayakinkeun dina hate, diucapkeun dina lisan, dipidamel ku anggota badan sarta pinuh keikhlasan, jadi ciri dina diri mukmin anu sajati. Ka Allah Ta'ala tawakal kana dirina, ngareksa kana sholatna, ngainpakeun sabagian tina rizkina. Ngayakinkeun dina hate, diucapkeun dina lisan, dipidamel ku anggota badan sarta pinuh keikhlasan.